Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Qasim Mim. Qasin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ieu teh ayat-ayat kitab Quran anu tetela. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ku kami dikisahkeun ka maneh Muhammad dina lalakon Musa jeung Fir'aun kalawan hak pikeun kaum anu ariman. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu dha'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Saestuna Fir'aun teh geus ngaliwatan wates mangen di ieu bumi jeung manehna ngajadikeun pangeusi nagrina jadi sababaraha golongan. Ku manehna ditindas sagolongan ti antarana sarta manehna mencitan anak lalaki di antarana sarta manehna mencitan anak lalaki maranehna jeung manehna ngantepkeun hirup anak awewena. Saestuna manehna teh di antara jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Jeung kami rek namplokeun pangasih ka maranehna anu ditindas di ieu bumi teh, jeung kami bakal ngajadikeun maranehna pamimpin-pamimpin, jeung kami bakal ngajadikeun maranehna anu miwaris ieu bumi. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Jeung kami bakal maparin kakawasaan ka maranehna di ieu bumi. Jeung kami mintonkeun ka Fir'aun jeung Haman katut bala tentarana saniskara anu kumaranehna dipikarempan di antara maranehna teh. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Jeung kami ngilhamkeun ka indungna Musa yen geura susuan manehna jeung upama maneh hariwang ku manehna nya geura palikeun kawalungan jeung poma maneh ulah melang sarta poma maneh ulah nalangsa. Saestuna kami bakal mulangkeun manehna ka maneh jeung bakal ngajadikeun manehna di antara anu diutus. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Nya kulawarga Fir'aun teh mulung manehna Musa anu akibatna manehna jadi musuh sarta jadi kanalangsaan keur maranehna. Saestuna Fir'aun Hamam katut bala tentarana teh jalma-jalma anu kaliru. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Jeung pok
bojona Fir'aun nyarita buah panon pikeun abdi sareng kanggo salira ulah dipaehan eta orok teh sugan wae manehna aya paedahna pikeun urang atanapi urang pulung anak bari maranehna hante saladar. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Jeung indungna Musa jadi bungangang hatena saestuna meh weh rasiah manehna kumanehna dibukakeun upama hatena ku kamihan teu dipagehan supaya manehna jadi di antara mukminin mah. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Jeung pok manehna nyarita ka tetehna Musa jung geura tuturkeun adi maneh. Nya manehna nyarangkeun ti kaanggangan bari maranehna hante saladar. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Jeung kami nyegah manehna nyusu ka tukang-tukang nyusuan samemeh tetehna datang. Duluy tetehna nyarita naha aranjeun palai supaya abdi nuduhkeun kulawarga anu tiasa ngarorok manehna kanggo kaperyogian Arandika sedengkeun maranehna teh jami-jami anu baris jujur ka maraneh. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tuluy kami mulangkeun manehna Musa ka indungna supaya jadi buah panona sarta supaya manehna hantena langsa jeung supaya manehna nyahoeun yen janji Allah teh hak tapi kalolobaanna manusia teh hante nyarahoeun. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Jeung nalika manehna geus cukup umur sarta geus sawawa kami maparin hukum jeung ilmu ka manehna karana nya kitu kami maparin ganjaran ka jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل mubin. Jeung manehna asup ka kota Mesir nalika jalma-jalma keur talinge sarta didinya manehna manggih dua jalma anu keur garlut nu saurang ti golonganana nu saurang deui musuhna. Tuluy jalma anu ti golonganana teh minang saraya pikeun ngelehkeun musuhna nya habek Musa neunggel manehna hos wae paeh. Pok manehna Musa nyarita ieu teh ti antara amal setan jeung saestuna setan teh tetela musuh nu nyata. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Pok manehna ngadoa nun Gusti Pangeran abdi saya tosna abdi parantos dolim ka diri abdi umargi eta mugi Gusti ngahapunten ka abdi.
abdi nya anjeunna ngapunten manehna karana saestuna anjeunna teh nu maha jembar panghampura nu maha asih. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Pok manehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi usaniskara anu ku Gusti dikurniakeun ka abdi teh abdi moal pisan nulungan jalma-jalma anu darosa. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Ku eta kajadian teh Musa di eta kota jadi aya kahriwangan susulumputan nya manehna teh cumeluk menta tulung. Pok Musa nyarita ka manehna saestuna andika tetela jalma sasar. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Nya barang Musa arek newak jalma anu jadi musuh maranehna duaan teh pok manehna nurek ditewak teh nyarita, hei Musa, naha andika rek maehan kaula cara andika geus maehan hiji jalma kamari ai kitu mah maksud andika teh taya lian angin rek ngajago di ieu bumi jeung andika henteu hayang jadi di antara jalma-jalma anu nyieun karapihan. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Jo datang hiji lalaki rurusuhan ti sisi kota nyarita nun Musa para gegeden tos barempug perkawis salira bade nelasan salira umargi eta mangga gerajengkar sayak tosna kaula teh diantara jalma-jalma anu mikanya. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Jeung manehna indit didinya dina kaayaan hariwang bari susulumputan pok manehna ngadoa nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti nyalametkeun abdi ti kaum anu darolim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Jeung nalika manehna ngajugjug ka lebah negeri Madian pok manehna nyarita muga-muga pangeran kaula maparin pituduh ka kaula jalan anu lempeng. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Jeung nalika manehna cunduk ka sungapan cai di Madian didinya kasampah ku manehna ingon-ingonna
jeung tidinya manehna manggih di antara awewe duaan anu nyisihkeun ingon-ingonna. Pok manehna nyarita kunaon aranjeun teh. Maranehna ngajawab, kaula henteu bisa mere nginom ingon-ingon satungtung eta pangangon-pangangon can barubar, sedengkeun pun bapa teh aki-aki nu geus ropoh. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Jeung manehna mangmerekeun nginum ingon-ingon nu maranehna. Duluy manehna balik deui ka tempat nu ieu sarta pok, nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna abdi teh meryogikeun sanes kanten kasayan anu ku Gusti diturunkeun ka abdi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Duluy salah saurang ti antara awewe anu duaan tea nyamperkeun ka manehna lempangna semunu era. Pokna sayatosna pun bapa ngahaturan salira bade masihan upah masihankeun nginum ingon-ingon nu abdi duaan tea. Barang manehna datang ka bapana Nabi Suaib sarta ngisahkeun segala kajadianana. Pok manehna Suaib nyarita poma Andika ulah hariwang. Andika geus salamet ti kaum anu darolim teh. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Pok salah saurang di antara awewe anu duaan tea nyarita, nun ama geura pundut anjeunna jadi padama jalaran sayaktosna jami anu pangsae-saena dijadikeun padama teh anu kiat turta tiasa dipercanten. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Pok manehna Suaib nyarita saestuna kaula rek ngawinkeun Andika ka salah saurang anak kaula. Kalayan Andika jadi pagawe kaula 8 tahun, tapi upama Andika rek ngajejegan nepi ka 10 tahun, nya eta mah kumaha karep Andika jeung kaula moal rek ngaberatkeun Andika. Andika bakal ngabuktikeun yen insyaallah kaula teh di antara jalma-jalma anu soleh. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Pok Musa ngajawab, eta teh perjanjian antawis kaula sareng salira nu mana wae ti antawis 2 waktos eta ku kaula baris disampurnakeun sareng henteu jadi kabotan keur kaula sareng Allah jadi saksi kana sanis kanten anu ku urang diucapkeun. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني
آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Nya barang Musa geus ngalakonan tepi kana waktuna jeung manehna indit katut kulawargana ret manehna nenjoseuna sisi gunung. Manehna nyarita ka kulawargana daragoan karana saestuna kaula nenjoseuna sugan we kaula bisa mulang mawa beja ka maraneh atawa rek mawaseuna dina obor pikeun maraneh si duru. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Nya barang manehna datang kadinya aya anu cumeluk di sisi lengkop belah katuhu dina lebah tangkal kai anu aya di eta tempat nu diberkahan. Yeuh Musa, saestuna nya kami Allah Pangeran numur beng alam. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Jeung alungkeun itek maneh nya barang manehna nenjo eta itek luar lewer cara orai manehna malik jicir sarta manehna hanteu malik deui. Yeuh Musa geura balik deui jeung poma ulah sieun saestuna manehna ti antara jama-jama anu araman. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Geura asupkeun leungeun maneh kana saku maneh tan wande kaluarna baka bodas sumirat lain alatan kasakit jeung tangkeupkeun leungeun maneh duanana kana dada maneh supaya ulah sieun. Nya eta dua perkara teh mangrupakeun mukjizat ti pangeran maneh pikeun Firaun katut gegeden-gegedena karana saestuna maranehna teh kaum nu salawasna pase. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Pok manehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi parantos mateni salah saurang ti antawis maranehna kumargi eta abdi hariwang boh bilih maranehna mateni abdi. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Sareng dulur abdi pun Harun manehna langkung lancar letahna tibatan abdi kumargi eta mugi manehna diutus nyarangan abdi jadi pangbantu anu ngaregregkeun abdi. Sayaktosna abdi hariwang boh bilih maranehna ngabohongkeun abdi. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Pidawuh Allah, kami bakal nguatkeun nunulungan maneh ku dulur maneh
jeung kami bakal maparin kakawasaan kamaranehna duaan. Ku kituna kadoliman maranehna moal bisa kena kamaraneh. Nya ku ayat-ayat kami maraneh duaan katut anu tarumut kamaraneh anu arunggul teh. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Nya barang Musa cunduk kamaranehna kalawan mawa ayat-ayat kami anu tetela. Pok maranehna nyarita taya lian ieu mah ngan ukur sihir anu dijieun-jieun. Jeung kaulah sararea hanteu kungsi ngadenge nu kitu ti bapa-bapa kaulah sararea nu ti heula. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Jeung pok Musa nyarita pangeran kaula langkung uninga kajama anu mawa pituduh ti anjeunna jeung kasing saha anu pikeun manehna aya akibat hade di akhirat. Saestuna jama-jama anu darolim teh moal pinanggih kabagjaan. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Jeung ceuk Fir'aun, yeuh para gegeden, kami teu nyaho pangeran nulian pikeun Arandika salian ti kami. Cinggera melembata pikeun kami, yeuh Haman tuluy adegeun menarah pikeun kami nenjo pangeranna Musa. Lantaran saestuna kami nganggap yen manehna teh di antara jalma-jalma nu ngabohong. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Jeung manehna Fir'aun katut bala tentarana nyarombong di ieu bumi kalawan hanteu hak. Jeung maranehna nyangka yen maranehna moal dibalikeun ka kami. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Duluy kami nyiksa manehna katut bala tentarana sarta ku kami maranehna dilalapkeun di laut. Ku kituna geura titenan kumaha pamustunganana jalma-jalma anu darolim teh. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Jeung kami ngajadikeun maranehna pamimpin-pamimpin anu ngajak ka neraka sarta dina poe kiamat maranehna moal ditulungan. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Jeung kami nibankeun laknat terus-terusan ka maranehna di ieu dunya sarta dina poe kiamat maranehna teh jalma-jalma anu pikageuleheun. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Jeung saestuna kami geus maparin kitab ka Musa saenggeus kami ngabinasakeun kaum-kaum anu saheulaeunana minangka pamuka hate manusia jeung pituduh katut rahmat supaya maranehna areling. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Jeung maneh Muhammad hante aya di sakulonan Gunung Tur basa kami masrahkeun urusan ka Musa jeung maneh lain ti antara jalma-jalma anu nyaraksen. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Tapi kami geus ngarundaikeun sababaraha turunan sarta maranehna kalarung ku jaman nu panjang jeung maneh henteu matuh di antara pangeussi nagri Madian kalayan mangmacakeun ayat-ayat kami ka maranehna. Tapi kami geus ngutus para rasul ka maranehna. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Jeung maneh henteu aya deket Gunung Tur nalika kami cumeluk ka Musa, tapi rahmat ti pangeran maneh supaya maneh ngawawadian kaum anu eta kaum teh tacan kungsi didatangan ku salah saurang rasul nu ngawawadian samemeh maneh supaya maranehna areling. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Jeung supaya maranehna waktu tumiba kacilakaan ka maranehna alatan saniskara anu dilampahkeun ku leungeun-leungeunna hante nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya naha Gusti teh hante ngintunkeun rasul ka abdi sadaya lajeng abdi sadaya nurut kana ayat-ayat Gusti sareng abdi sadaya janten ti antawis mukminin. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Ya barang datang ka maranehna hak ti kami pok maranehna nyarita naha geuning hante dibikeun ka manehna cara anu dibikeun ka Musa padahal naha lain maranehna teh geus kupur kana saniskara anu ku kami dipaparinkeun ka Musa lain maranehna teh geus ku padahal naha lain maranehna teh geus kupur kana saniskara anu ku kami dipaparinkeun ka Musa ti heula nyaeta maranehna teh nyarita. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Pok caritakeun upama kitu jinggira datangkeun kitab ti Allah anu bisa mere pituduh
leuwih ti anu dua eta supaya kaula nurut kadinya upama randika di antara jalma-jalma anu bener mah. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Nya upama maranehna henteu bisa nyumponan panantang maraneh, nya sing nyaho yen maranehna teh ngan ukur nurut kana hawa nafsuna hungkul, padahal lain henteu aya anu leuwih sasar batan anu nurut kana hawa nafsuna kalawan henteu aya pituduh ti Allah. Saestuna Allah henteu maparin pituduh ka kaum anu darolim. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. Jeung saestuna kami geus nepikeun pidawuh Quran ka maranehna supaya maranehna areling. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Jalma-jalma anu samemehna anu ku kami geus dipaparin kitab teh maranehna oge ariman kana eta Quran. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Jeung upama eta kitab dibacakeun ka maranehna pok maranehna nyarita kaula sararea ariman kana eta kitab saestuna eta teh hak di pangeran kaula sararea, saestuna leuwih ti heula kaula sararea teh geus jadi muslimin. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Maranehna teh dipaparin ganjaran 2 kali karana maranehna salabar sarta maranehna njegah kajahatan ku kahadean jeung maranehna ngadermakeun sabagian rejeki kami anu geus dikurniakeun ka maranehna. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Jeung upama maranehna ngadenge pamoyok, maranehna ngabalieur di dinya sarta pokna pikeun kaula ama-ama kaula jeung pikeun arandika ama-ama arandika kaula sararea mah henteu jadi jalma-jalma nu jahil. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Saestuna maneh moal bisa mere pituduh kasing saha anu ku maneh dipicinta, tapi Allah nu maparin pituduh kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna, sarta anjeunna langkung uninga ka jalma-jalma anu sadia narima pituduh. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Jeung maranehna nyarita upama kaula sararea nurut kana pituduh bareng jeung andika kaula baris diculik di negeri kaula sararea
Padahal naha lain kami geus maparin pademukan tanah suci nu aman ka maranehna, anu kadinyana dibawa rupa-rupa bubuahan rejeki ti kami. Tapi kalau lobaan maranehna hante nyarahun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Jeung kami geus ngabinasakeun sababaraha nagri anu wangkelang dina kahirupanana, nyaeta padumukan maranehna teh hante dicaricingan deui sabada maranehna kajaba nu sabagian leuti jeung kami anu miwarisna. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Jeung pangeran maneh salawasna hante ngabinasakeun hiji nagri satungtung anjeunna can ngutus ka ibu kotana hiji rasul anu mangmacakeun ayat-ayat kami ka maranehna, jeung salawasna kami henteu ngabinasakeun nagri-nagri kajaba anu pangeussi nagrina darolim. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Jeung saniskara anu dipaparinkeun ka maraneh dina sagala perkara eta teh kasenangan kahirupan dunya jeung papasten, sedengkeun saniskara anu aya di Allah mah leuwih hade jeung leuwih langgeng. Naha maraneh teh henteu ngagunakeun akal? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Ukituna naha jalma anu kamanehna kami geus ngajanjikeun ganjaran anu hade, duluy manehna panggih jeung eta ganjaran sarua jeung jalma anu ku kami dibekelan barang kahirupan dunya. Duluy dina poe kiamat maranehna jadi di antara jalma-jalma anu dihadirkeun di neraka. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Jeung sing inget poean mangsa anjeunna cumeluk ka maranehna, nyaeta pidawuhna mana anu bareto ku maraneh dianggap sarekat-sarekat kami teh. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Jalma-jalma anu pantas ditibanan hukuman teh nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya, maranehna teh jalma-jalma anu parantos disasarkeun ku abdi sadaya. Abdi sadaya parantos nyasarkeun maranehna sapertos sasarna abdi sadaya. Abdi sadaya henteu tanggal jawab ka Gusti, maranehna henteu pisan aribadah ka abdi sadaya. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Jeung diucapkeun geura sambat sarekat-sarekat maraneh teh duluy maranehna nyambat sarekat-sarekatna tapi taya nu nembalan ka maranehna sarta maranehna geus narenjo siksaan. Ari kahayangna mun seuk baheula maranehna meunang pituduh. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Jeung sing inget poean mangsa anjeunna cumeluk ka maranehna nyaeta pidawuhna naon jawaban maraneh ka para rasul teh. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Nya dina waktu eta teh maranehna poekeun ku pijawabeun jeung maranehna hanteu silih tanya. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Tapi ari jalma-jalma anu taroat tur ngalampahkeun amal soleh mah nya mugia wae maranehna jadi di antara jalma-jalma anu pinanggih bagja. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Jeung pangeran maneh ngayugakeun sarta milih nabi sakersa anjeunna teu aya hak pikeun maranehna pipilih. Maha suci Allah jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Jeung pangeran maneh maha uninga kana saniskara anu disumputkeun ku hate maranehna jeung saniskara anu ku maranehna ditemrakeun. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Jeung nya anjeunna Allah tayade pangeran anging anjeunna kagungan anjeunna sagala puji di dunia jeung di akhirat jeung kagungan anjeunna sakabeh hukum jeung nya ka anjeunna maraneh bakal dipulangkeun. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Pok tanyakeun kumaha pamanggih arandika upama Allah ngajadikeun peuting keur arandika terus-terusan nepi ka poe kiamat. Saha salian ti Allah pangeran anu bisa ngadatangkeun caang ka arandika naha arandika teh henteu ngadarenge. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Pok tanyakeun kumaha pamanggih arandika upama Allah ngajadikeun beurang keur arandika terus-terusan nepi ka poe kiamat. Saha salian ti Allah pangeran anu bisa ngadatangkeun peuting ka arandika pikeun arandika ngaraso naha arandika teh nitenan. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Jeung tina kurniana anjeunna ngajadikeun peuting jeung beurang
supaya maraneh ngaraso petingna jeung supaya maraneh bisa nyiar kurniana di berangna jeung supaya maraneh muji syukur. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Jeung sing inget poean anjeunna cumeluk ka maranehna nyaeta anjeunna ngadawuh mana anu kumaraneh dianggap sarekat-sarekat kami teh. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Jeung kami baris ngajadikeun hiji pamimpin saksi di saban umat duluy kami ngadawuh datangkeun katerangan maraneh ku kituna maranehna bakal nyarahun yen hak teh kagungan Allah sarta leungit weh ti maranehna saniskara anu bareto ku maranehna dijieun-jieun teh. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Saestuna Karun teh salah saurang kaum Musa, tapi maranehna ngalampahkeun kadoliman ka maranehna jeung kami geus maparin ka maranehna ti antara harta banda anu konci-koncina moal kaangkat ku sarombongan jalma-jalma anu karuat. Sing inget nalika kaumna nyarita ka manehna andika ulah gumede lantaran saestuna Allah henteu micinta jalma-jalma anu garumede. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Jeung gunakeun saniskara anu geus dipaparinkeun ku Allah ka andika pikeun negeri akhirat sarta poma andika ulah mopohokeun bagian andika tina dunya jeung kudu nyieun kahadean saperti Allah geus midamel kahadean ka andika jeung poma andika ulah nimbulkeun karuksakan di ieu bumi karana saestuna Allah henteu micinta jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Cek manehna Korun saestuna kaula dipaparin harta banda teh ngan bubuhan pangawaruh nu aya di kaula jeung naha manehna teh nyahoeun yen saestuna Allah geus ngabinasakeun umat-umat anu saheulaeunana anu leuwih kuat batan manehna sarta leuwih loba ngumpulkeun harta bandana jeung henteu pisan perlu ditanya jalma-jalma anu darosa mah perkara dosa-dosana teh. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون
إنه لذو حظ عظيم. Duluy korun keluar ka kaumna kalawan kagandanganana. Pok jama-jama anu mikahayang kahirupan dunya teh nyarita. Muga-muga urang oge mibanda saniskara anu geus dikurniakeun ka korun saestuna manehna mah pinanggih kauntungan nu gede. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Pok jama-jama anu dipaparin ilmu nyarita cilaka arandika ganjaran Allah leuwih hade pikeun jalma anu iman tur tangalampahkeun amal soleh jeung eta ganjaran teh moal dipaparinkeun salian ti ka jalma-jalma anu salabar. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Belas kami ngamblaskeun korun katut gedongna ka jero taneuh nya henteu aya hiji golongan oge salian ti Allah anu bisa nulungan manehna. Jeung manehna teh lain ti antara jalma-jalma nu bisa nulungan dirina. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Jeung jadi weh jalma-jalma anu kamarina micangcam kalungguhanana korun teh nyarita. Duh, horeng Allah teh namplokeun rezekina ka sing saha anu ku anjeunna dikersakeun di antara abdi-abdina. Pon kitu deui anjeunna ngaheurekeunana. Lamun seug Allah henteu namprokeun kurniana ka urang, tan wande anjeunna geus ngambleskeun urang. Duh, si horeng henteu bagja jalma-jalma kalupur teh. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Negeri akhirat teh ku kami dicawiskeun pikeun jalma-jalma anu henteu sarombong tur tah henteu nimbulkeun karuksakan di ieu bumi. Jeung balukar anu hade teh pikeun jalma-jalma anu tarakwa. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Sing saha anu datang kalawan mawa kahadean nya pikeun manehna ganjaran nu leuwih hade batan kahadeanana tea jeung sing saha anu datang kalawan mawa kagorengan nya henteu ditibankeun wawales ka jalma-jalma anu ngalampahkeun kagorengan teh salian ti ku anu sabobot jeung saniskara anu kumaranehna dilampah. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Saestuna pangeran anu ngawajibkeun ka maneh nyiarkeun Quran teh tangtu bakal mulangkeun maneh ka tempat
pangbalikan pok caritakeun Pangeran kaula langkung uninga kajalma anu datang mawa pituduh jeung kajalma anu aya dina kasasaran nu tetela. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Jeung maneh Muhammad henteu kungsi miharep diturunkeun kitab ka maneh anging eta teh rahmat ti pangeran maneh. Ku kituna maneh ulah pisan jadi jalma anu nulungan jalma-jalma kafir. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Jeung ulah pisan maranehna nepi ka bisa ngahalang-halang maneh dina nyiarkeun ayat-ayat Allah sabada diturunkeunana ka maneh jeung geura uar ajak maranehna ka pangeran maneh sarta ulah pisan maneh kaasup golongan musyrikin. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Jeung ulah pisan maneh ibadah ka Allah bareng jeung ka pangeran nu lian. Taya de pangeran anging anjeunna sagala perkara bakal binasa. Kajaba Allah kagungan anjeunna sagala hukum jeung nya ka anjeunna maraneh bakal dipulangkeun.